Tut. Trut order. Trut. Eleh nuju naraon itu budak garelis teh. Nuju Arameng. Oh, Ameng naon namanya teh? Ameng trut order. Oh, naon atuh ai trut order teh? Jujur atau tantangan. Oh, gitu. Sae kitanya. Tah ayeuna urang naros heula rerencangan anu di bumi. Sampurasun barudak. Tepang deui sareng Mak Entin dina acara Caki. Naon Caki teh? Carita kitab suci. Tah, carita kitab suci dinten ieu bade nyarioskeun yen setiap jalmi teh kedah silih tulungan. Contohna tadi pan gea naros ka tetehnya. Teteh ieu hoyong gea teh terang kumaha ngumah piring teh. Tadi di wartosan teh? Di wartosan. Kumaha gea pami di wartosan hatena bunga atau napi sedih? Bunga. Tah kitu barudaknya carios dina kitab suci oge nyebatkeun yen setiap jalmi teh kudu silih bantu, kudu silih tulungan. Eta hiji cara urang kasasami hartosna silih caangan. Pan upami bingung pasti pikiranana aduh kumahanya tadi ge mun barang nyuci piring ngumbah piringnya terus ge teu acan terang kumahanya ieu meureun bingung dikumahakeun. Tapi upami aya anu nulungan jadi hatena kumaha tadi teh? Bunga. Ya, bade nulungan ka teteh oge. Bade ngabantu? Iya. Nya. Tah kitu. Barudak anu di bumi nya upami aya rerencangan nuju bingung peryogi dibantuan. Upami mamah sami di bumi nya teteh aa saha wae urang kada silih tulungan. Tah gitu carita kitab suci dinten ieu nya barudak. Hayu ulah hilap urang silih tulungan engke tepang deui sareng Mak Entin dina carios anu sanesna. Dadah heula atuh dadah.